warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring nada Nisrina Hanifah dina Warta Sunda. Warta anu ayeuna bade didukikeun nyaeta ngeunaan kasenian wayang golek. Pamiarsa, salah sahiji kasenian nu populer di masyarakat urang kiwari nyaeta wayang golek. Wayang golek teh nyaeta hiji pagelaran anu mangrupa gabungan tina sababaraha unsur kasenian. Nyaeta seni sastra atawa lalakon, seni karawitan atawa gamelan, seni suara atawa sinden, jeung seni gerak atawa tari. Anu jadi lulugu dina pagelaran wayang golek nyaeta adalah anu pancenna ngalakonkeun carita. Kamaheran dalang dina ngaguar carita, ngigolkeun wayang nepikeun ka palasipah atawa ngabodor, ilahana jadi takeran dipikaresep henteuna hiji pagelaran wayang golek kuno lalajo. Waduh, orang lain demam berdarah, ini demam batu akik. Iya, pancawarna, bacan, ada kalimaya ya Athena. Oh kalimera itu, oh beda, sudah diganti. Nah saya nemu batu bahan, saya hamplas, biar mengkilap. Salian tinggigakeun wayang dalang oge ngagunakeun parabot sejen nyaeta campala jeung kecrek. Campala teh nyaeta sabang sapalu anu sok ditakokeun pikeun ngantepkeun omongan atawa peristiwa nu keur dilalakonkeun. Ari kecrek pikeun ngantepkeun suasana utamana dina adegan-adegan perang tanding. Disagedengeun dalang nayaga oge nyekel kalungguhan anu penting. Para nayaga nyaeta anu sok nabeuh geumelan. Aya oge sinden nyaeta juru kawih anu sok nembangkeun lalaguan. Carita wayang teh asal nama ti India. Babona dina Muku Mahabharata karangan Vyasa jeung Ramayana karangan Walmiki. Sanajan asalna ti India, wayang teh geus jadi banda budaya Sunda. Kulantaran kitu, salaku urang Sunda urang kudu milu ngariksa sangkan wayang golek tetep dipikaresep ku balarea. Sakitu warta nu kapihatur, simkuring nada Nisrina Hanifah, amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.